Naon deui wa mu'natiman alaihi mu'natuhu muddata zihabihi wa iyabihi. Jalma anu wajib dinapakahan, contoh wajib dinapakahan teh lamun kolot mah nganapakahan teh ka saha ka budak, mun salaki nganapakahan teh ka pamajikan. Ambil we contoh nu gampang, salakina rek indit ibadah haji ninggalkeun pamajikan jeung anak. Mangkaning ibadah haji teh 40 poe leuwih saeutik. Tah sajero 40 poe berarti ditinggalkeun nepi ka balik deui eta pamajikan jeung anak biayana kudu geus ditanggung. Ditanggung teh lain ditanggung jiga naon jiga karung, maksudna mah geus aya cadanganana. Lamun sapoena 100.000 cekap 100.000, anggap we cekapnya sapoe 100.000, 10 poe 1 juta, 40 poe 40 juta, anggap we 45 poe berarti 4 juta setengah, bener teh 10 poe 1 juta, 40 poe 4 juta, berarti 4 juta setengah lah. Berarti minimal lamun salakina rek indit ibadah haji kudu nyadiaan duit 4 juta setengah. Lamun kira-kira teu sanggup aya jang ongkos mah, henteu nepi ka ngajual imah, henteu nepi ka ngajual pakaian, nganjang ninggalan ngabiayaan pamajikan jeung anak eueuh. Aya namangan masih keneh 3 juta, berarti kurang sabaraha ye? Kurang 1 juta setengah. Maka eta jalma can aya kawajiban indit ibadah haji sabab disebutna henteu mampu. Da maksud teu mampu teh jang ongkos inditna aya, ongkos balikna aya, hutangna kabeh geus kabayar, tempat cicing alias imahna aman, pakakasna oge teu nepi ka dijual, pakaianana henteu nepi ka dijual, bari aya jang ngabiayaan jalma anu wajib dinapakahan. Talamun geus aya kabehanana jang napakah aya 45 poeun nya tuluy, jang nu sejena ongkos itu ieu beletak-beletuknya naon ngaranna teh? Lain beletak-beletuk bebetukan. Pokona mah sakabeh jang biaya geus aya, geus nepi ka darajat mampu, berarti eta jalma kakara aya kawajiban indit ibadah haji. Maksud wajib indit teh lain berarti harita langsung indit ya, lain berarti kitu, tapi menempuh proses jang indit. Lamun di urang mah nyieun paspor tuluy daftar tahun 2025, kabagian mangkatna 2035. Ta eta mah henteu jadi dosanya, sabab lain salah urang, lain aturan urang da urang mah geus daftar jeung siap berangkat. Anapun diberangkatkeun 10 tahun ka hareup eta mah urusan nagara. Nu penting urang mah daftar lamun tos wajibnya, sabab lamun henteu teh doraka. Tadi dia aya bahasa ae wa iqomatihi bimakkata wal madinati pala yajibani ala kafirin walau murtadan. Mafhum tinu tadi ya. Ceuk tadi anu wajib ibadah haji teh jalma Islam, berarti jalma non muslim. Naon non muslim teh berarti Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, termasuk
kafir murtad nu tadina Islam tuluy asup kafir eta oge teu wajib ngan anu murtad mah lamun beunghar kadugaeun biayana eta mah jadi wajib. Nepi ka iraha kawajiban jalma anu mampu teh salagi can daftar maka terus eta jalma boga kawajiban. Sedengkeun teu dilaksanakeun tahun 2025 duitna teh geus picukupeun jang berangkat jeung jang biaya nu ditinggalkeun teh hek teu daftar-daftar maka tiap waktuna tiap detikna dihukumanana doraka. Jual pala laurnya sakapeung malamun apal kitu mah embung boga duit teh tapi dah hayang boga duit teh nya ngaresikona lamun boga jang ongkos jadi aya kawajiban ibadah haji jeung umroh. Mung haji mung umroh tinggal ulah boga duit kira-kira geus rada rek nepi kana biaya bikeun ka batur atawa balanjakeun supaya naon supaya teu keuna ku kawajiban ibadah haji jeung umroh. Diakalan wae nya ku urang mah aya pijakateun buru-buru jual supaya naon supaya teu zakat da jadi henteu nepi nya kana nisobna. Titik kumaha nu gelo cek tadi ge nu wajib anu berakal nu gelo mah henteu wajib. Kumaha budak cek tadi anu wajib teh anu baleg atuh ari budak nu can baleg mah teu wajib nya. Kumaha ieu mah budakna geus baleg atuh lain ge budaknya ari geus baleg mah dianggapna oge geus jadi kolot. Lamun dina KTP mah atawa dina tanda pengenal aya kategori nate anak-anak aya dewasa remaja masukna kana dewasa nya baleg. Titik afada dzalika ar-romli wa arkanul haji entos isa mah ieu teh panjang teh panjangnya engke dina rukun haji mah wang bari gambar supaya kabayang gitu. Sanajan can indit kaditu ya ayeuna wang digambar tah engke samikeun kantos kaditu di dieu aya nu kantos kaditu nya engke wang samikeun gitu antara gambar jeung buktina. Dina gambar yeuh aya batu ceuk nu geus kaditu teh asa eueuh batu di dieu mah teh berarti hapus batu eta teh sabab dina kitab mah ieu hasil penelitianana iraha baheula lamun pas keur sa'i teh aya keramik hejo eueuh ayeuna mah geus diganti ku lampu neon contohna teh geus canggih geus lain keramik deui. Nah, berarti ganti di dinya teh disebutna sanes keramik warna hejo tapi lampu anu nyorot warna hejo. Aya keneh lampu anu nyorot warna hejo? Tah, sapertoskeun kitu nya. Asana mah aya nya. Tah. Kajadian-kajadian tempat-tempatnya anu dicarioskeun baheula dina kitab sareng ayeuna kan tangtosna aya perbedaan ya. Perbedaan bangunan mun baheula Bukit Sopa jeung Bukit Marwah teh tiasa keneh didampal ayeuna mah tos dibatas ku pager. Lamun baheula mah masih keneh babatuan ayeuna mah sa'i teh dina luhureun keramik aya oge anu dina motor listrik tinggal dieu ke urang teh geleuyeung sok naon sa'i teh gitu asalkeun aya we jang mayarna. Tos cekap heulanya kantun engke lebet kana rukun haji rukun ibadah haji aya rukun haji aya wajib haji aya rukun umroh. Rukun haji eta mah nu kudu dipigawe
wajib haji menang ditinggalkeun lain menang-menang teh bae we maksud menang teh dina tingaleuna masih keneh sah ngan peda wajib mayar denda mun di ditu mah bahasana dam ya. Wajib mayar dam teh denda tangke dipayunnya gina masalah rukun haji wajib haji rukun umroh termasuk pasunatan-pasunatanana cekap heula wallahu a'lam bissawab Robin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqihan lana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta ruzuqanal wasi'ah wa anta ruzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku